dengeken ku sararea koplok tak aya deui nya jelema anu kedar anjing nya budak ngorak keneh di anjing aing nu ngacaprak teh goblok. Eta gara-gara cenah gara-gara loba kemiskinan di Jawa Barat nu anu mariskin lah heueuh. Nepikeun ka wani nyebut gubernur anjing koplok sia mah. Beungeut sia cik aing hayang nyaho goblok sia berkoar teh beungeut sia di ieukeun. Naon teh kanu kamera anjing hayang nyaho beungeut sia jiga bagong jigana teh koplok. Jigana sia mah tara ngopi anjingnya. Aduh eta ngomong aing mah, yeuh dengekeun goblok lamun sararea jelema balaleunghar saha nu rek digawe anjing atuh sia teh. Amun ngarasakeun jelema susah kawas aing, usaha goblok. Da aing ge jelema miskin anjing, tapi da aing mah teu kitu, aing teu berkoar, neangan ku sorangan anjing atuh duit teh usaha kuli-kuli ngumahan WC atuh koplok sia mah. Sekali deui ngabacot anjing tah, beungeut sia deuleukeun ka aing koplok urang mana ari sia. Setan teh nu ku wawani nyebut gubernur Jawa Barat anjing koplok sia mah. Sia beungeut bagong anjing. Tara ngopi sia mah teu boga kopi ka aing ka dieu ngenta ka dieu ku aing panganyukeun goblok ke hutang bayar ku sia anjing teh.